Bil ibadati sugad, cukup sibukkan diri orang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang setik naon, tas dohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, di makom syariat, di makom torikoh, di bakang hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkan diri kalak ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang. Ti mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Barang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Barang saeutik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia. Das lohor dunia, malah teu salat asar maghrib dek iraha. Kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korengangan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Orang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin dengan hese cerita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah. Wa alamatul istiqomah ar-raja. Wa alamatul raja al irada. Wa alamatul irada al ma'rifah. Wa alamatul ma'rifah al ilm. Ta'allum. Kos gitulah eta mun diceritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran gorenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian memantak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beuki sieun lantaran wa alamatu sidqil yakin tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asa. Ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya, emang aya kasieun teh aya. Ya Allah, eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana kosdara ditu. Wah iya boga saleter jang poe ieu mah cukup tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing teh kumaha teu boga yakin ngaranna. Berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah. Buah hirup buah henteu kan ka isuk ka dia teh. Nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter. Kitulah jelema-jelema yakin. Ieu bakeur jaritakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang ku ari keur dihaolan. Sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunna. Ulah ngapak bayi orang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nganam. Nah, dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin. Pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa. Mun rizki, mun milik, mun segala rupa. Timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan. Jom laksanakeun. Nyana langsung balik ka imah sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu kayakinan nyana tafakur lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedengkeun meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu di imah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan itu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina. Neraka dibeli ku mabok, neraka dibeli ku zina, neraka dibeli ku maling, neraka dibeli ku bohong, neraka dibeli ku zalim, neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan. Etalah jelema nu keur nonton TV hakikat bakal meuli neraka, nu ngridit hakikat bakal meuli neraka, nu zina hakikat bakal meuli neraka, nu ngabohong, nudal hakikat bakal meuli neraka. Pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge. Aing di tengah-tengah manusia meuli neraka, aing rek meuli surga. Gusti naon pameuli surga jo di benak hati
innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sayyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga, awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa inna lahumul jannah, nyana bakal dibere surga. Tidinya lah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankan pakai syiar agama Allah, sabilillah. Awak selalu dikorbankan pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dia teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adaan eta DJ celi tetap baiknya nama hiji dua madu lo las dua las tilu las batal lo tekan kenteng. Nah oleh tak keuntungan duniawi nanti saya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawina. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kenyana make kalkulator pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kajeun teuing kumaha ge pantang mundur datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati istimewa jasa, deui panghebatna neangan duit ka bupati, lumantak embung eureun jadi bupati, naik komo jadi gubernur, naik komo jadi presiden mah. Lumantak kumaha kamari tawaran jadi presiden, kumaha kieu cenah mau jadi presiden, siap. Karena ini negara sorangan lah, bung di Indonesia ini mah, di mana? Tuh di situ tuh, di monyet kan orang. Minimal raja monyet. Jadi itu jauh. Nah, ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Bang Sufyan Surima orang ningali kiai babari jasa. Bele eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin. Mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udeng-udeng hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng. Tapi nu sabenerna mah tah yana boga duit bikin ka fakir miskin. Beratan make jubah apa beratan sedekah? Cak kiai, boleh teruskan dengan kiai. Boleh teruskan itu bahasa ulah. Mau alainya di sakit wae deui. Enggak memang kumaha itu. Indah jasa di kiai-kiai. Babari jasa ke jubah pakai sorban kiai. Bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can Anggis, majlis can Anggis, pondok pesantren can Anggis. Ngadagoan ti masyarakat bae, ningana teu pernah dikorbankeun. Ieu lah can boga kayakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh baik ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'yo wa kafa bil yakini jinan wa kafa bil ibadati suglat. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing beulekeun ka sia harada atuh sia ge bakal cara aing. Ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka, cak almarhum lain cak ulah. Waizo nu maaf ka nasehatan. Hei anak incu, hei masyarakat, ulah sembarangan aingnya mah yakin kana neraka, aing saya di alam barza sing bener atuh sia. Cukup nu maot nganasehatan. Wa kafabil yakini ginan, cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku kayakinan. Ngeta lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi carita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pakeungan panjang caritana.
cukup baik yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad, cukup sibukkan diri orang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang setik naon, tas lohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, di makom syariat, di makom torikoh, di makom hakikat, geus kudu dicaritakeun. Sibukkan diri kalak ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri orang, ti mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Berang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Berang saeutik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia. Das lohor dunia, malah teu salat, asar maghrib deuk iraha. Kafa bil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Orenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Orang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin, dengan hese cerita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum. Kos gitulah eta mun diceritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian memantak kiai beuki ka ditu nu boga yakin mah beuki sieun lantaran wa alamatu syirkil yakin tanda kabeneran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempat asasieun asarempat asasieun asarempat. Naon hartina ilmu tanpa iman, naon hartina iman tanpa yakin. Hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wah, panjang ceritana tak kiai. Dasar jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ke kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekian kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan. Abdi coba bere keyakinan. Ai tanda yakin teh kos kumaha si kiai? Oh, siap henteu masantren heula di dieu. Moal bisa langsung yakin mah masantren heula. Dicaritaan datang ka subuh kuari. Camat teh masantren, teu ceuli datang nempel bagi ilmu yakin. Bupati teh masantren, teu ceuli datang ka ilmu yakin. Kiai ge kiai nu sambarangan moal datang ka yakin. Masantren heula cen. Sabaraha tahun kumaha kecerdasan Aceh siap abdi rek masantren bebejanya ka pamajikanna neng tugelis neng balik heula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di kiai anu sabaraha tahun can karuhan tahunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akang ka neng we kitu nah itu pak anturkeun nya masantren boh ngaji amin batur malap jatuh menang di lima bajahnya mah 7 ada cepet maksudnya kiai tolol magahana 7 itu memarin ke Nurjaya jeblap jatun lap jantun kebo sama tuh nah iya jurumia sorok kabeh di Haji Alpiyah johar maknun wis puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot sabul jawame usul fikih naon bae di Haji tafsirna mustalahat tafsir hadis di mustalahat hadis jago aja dengan singkat 10 tahun manehanana ngaji istimewa bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade mulih bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cat guru ilmu naon deui atuh panitia nek nangan ilmu yakin ieu mah ka ilmu sasemperan kos kitu deh tapi abdi terlalu lila ieu sebab abdi kan panganten anyar
Iya dihancak di sebelah 10 tahun ya. Waduh, asal nggak balik di ke asal. Naon. Abdi banyak izinan bae rek mah rek nyen pondok. Cek atuh ai maksa mah. Nyieun nya pondok. Kulataran pinter istimewa atuh santri loba. Mimiti kaundang ku tetangga, kaundang ku tokoh masyarakat, kaundang kablah dieuna kaundang ku pemerintah. Setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang. Datang ka guruna, Waalaikumsalam. Ya sia ye. Kumaha perkembangan? Alhamdulillah. Mama di samping santri, abdi kapake ku masyarakat, bahkan ayeuna mah besok diundang ke pemerintah. Siapa lain kiai anjing. Dak. Anjing. Ngabur sia anjing. Anjing siapa kos kitu lain kiai. Ceritna kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil nga anjing-anjing ka murid. Moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa. Wah, dalil Haji Nurjaya eta. Jakuran mah teu boga nya mah teh eta bae geus ka mana aja. Bisa dalil gaya. Coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha? Sia nyaho tarif anjing. Anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi yang hareup, hayang tarap. Di mana dijobakeun indit. Atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang, di mana teh diondang indit. Atuh anjing sama kos kitu mah. Sumuhun abdi anjing. Atuh ayeuna mah deuk babeh balik ke abdi. Deuk masantren deui. Waduh ai kakarang datang ka anjing burung ge. Kaharti mama. Waduh, itu mah meren kiai rata-rata anjing, bapan anjing meren. Kakurang ya jadi kiai zetnya. Wah. Lain menang ridho Allah aing itu. Kada dengikeun bae iza du'ya aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heeh. Sakjana anjing di lemur aing ge kitu tah mah. Aing boga ditambah atau nirili ku aing diieu bener anjing. Wah tapi Nurjaya asana aing anjing ya ini kabarehan bae jam ka santrina balik santri magani ke 500 balik kunaon ieu amaman kan jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama ini masantren deui. Waduh coba aing kena jadi jelema ya. Supaya aing kiai bener-bener kiai, jelema bener-bener jelema aing teh. Coba aing di pesantren deui, coba aing jadi jelema teh moal sih. Waalaikumsalam. Jadi ya anjing. Abdi ieu neuk pesantren. Pesantren deui. Aing murid kita balik kabeh. Wah nih sia hayang boga ilmu yakin. Lamun teu dikorbankeun moal yakin atuh abdi. Bagus santren ya santren deui nyana ngaji khusus ilmu kayaki 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah eueuh nu ngarizkian kecuali Allah eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulunganeun leukeut sia nulungan makhluk minta tulung ka makhluk ulah Allah sebab leuwih dekat kecuali Allah. Angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah ulah can saya sia ulah osok unta enta ulah osok tulang telur iji Allah mengarizkian minta ke Allah mangga wa ma min jabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mangga terus dari maneh laksanakeun dipantau ku mama naik jeung teu naik nah maju jeung teu majuna ini geus balik mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu kayakinan di mama. Sok. La
langsungnya berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat, zikir ka Gusti maca sholawat. Kuka beneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari maca sholawat ngisi aya gedebuk ka sumur. Kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin. Mun haji pendi rada ka sumur goblok sial sial ge rada gambar emang robah ku sial-sialan dia moal ieu mantap dibawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik ieu hiji titah ulah diopos karung diopos bae sama jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah. Masyaallah. Kalau ditanya ngaji, kunaon ieu ngajualan karung nu bolong da? Tuh kumaha ngasikeun ana cicigan itu bolong mah. Ya daragah ka sumur. Mangkaning sumurna cairna sabeheung. Ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong. Ieu mah make semen. Hese. Deuk kumaha ge hese bae. Nyana kurayap karayap kia ieu mah lain kudu naik sorangan teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur. Masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib datang ka isukna deui jam 12 sampai saeuting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplak. Nah ieu meureun fadl Allah alhamdulillah. Dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak dosa urang teh ieu mah just sumur yo atuh ieu mah pan deukeut jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu radag mending urang tutupan jangan bicara sumur yo ya nadet magro wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong yahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikikeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing ditulungan kana ditutupan aya hasana aing disekep geus we kieu bae can datang dok pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek garata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah leuwih deukeut batan urat jeung gerong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung ti yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyangaki paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika urang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun prihatin teh sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarak wiridan jeung dua bae ge aya nu seuseurean. Sadaqallahul azim. Timur Jaya langsung kieu ka pamajikanna. Cek aja ka naon? Seri. Atuh kan nu seri. Bola ngomong, beri ka puluh ieu. Saya boga yakin, kukunti anak sieun kana bae. Sahadunya eta dosa serian anak-anak kan dipencet. Nu sieun mah atuh murinjal wae. Ya Allah, eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana kosdara ditu. Wah ieu boga saleter, jang poe ieu mah cukup, tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing teh kumaha, teu boga yakin ngaranna. Berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah. Buah hirup buah henteu kan ka isuk ka dieu teh. Nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter. Kitulah jelema-jelema yakin. Ieu bekerja ditakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang ku ari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunana ulah napak bae urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nya nam
Nah ieu mah geus caritana nu di sumur ya. Sakit lagi hidup lain kumaha Allah lah. Tapi Masya Allah begitu rium banget setengah genep eta aya anu muka si batu kertek fadl Allah datang tetap nyana zikir teureun illallah muka set bener ya muka aya suku kahandap nyana isyarah si suku kikituan mujar kau kadi cekel nah bener fadl Allah ini ada lain cekel aku jana tak diangkat kaluhur set dari perung nyana barang datang kaluhur blok ya Allah mau atau aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yaqin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum Masya Allah cak yana mau ngomong kain mana gera coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku urang meng segesar tanca adalah di penny mah bisa diimanya na ngobrol jeung meong biasa neng cak pamajikan apa haji barang ngaji jeung ki uji jadi dan salah aing jadi berubah saja balik baunya di jero hati ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak nulungan aku makhluk anu sok ngarusak naon rahasiana Gusti dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki mun milik mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jong laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedengkeun meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siapkan henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina neraka dibeli ku mabok neraka dibeli ku zina neraka dibeli ku maling neraka dibeli ku bohong neraka dibeli ku zalim neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka nu geridit hakikatna bakal meuli neraka nu zina hakikatna bakal meuli neraka nu ngabohong modal hakikatna bakal meuli neraka pasti surga ge bisa dibeli ka jeung hukum age aing di tengah-tengah manusia meuli neraka aing rek meuli surga Gusti naon pameuli surga jo di benak hati innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah sayyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana mukminin waya di alam dunia
dipakai meuli surga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa innalahumul jannah nyana bakal dibere surga tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa harta selalu dikorbankeun pakai syiar agama Allah sabilillah awak selalu dikorbankeun pakai ibadah ka Gusti Allah hiji bae nu dia teh surga sakumaha jelema anu dagang lamun dagang hitung-hitungan nanggeus aya kauntungan misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean dua tre kauntunganna sakean ujian anak bedung adaan eta DJ cali tetep bae nya nama hiji mah hiji dua mah lo las dua las tilu las batal lo tekan kenteng naon eta keuntungan duniawi nage saya di benak hati ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawi urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye duniawi dihitung kenyana make kalkulator pabrik anu dan lain sebagainya nyana kajenting kumaha ge pantang mundur datang terus baik karena keuntungan dunia bupati istimewa jasa deui sang hebat neangan duit ka bupati nu mantak embung eureun jadi bupati naik komo jadi gubernur naik komo jadi presiden mah nu mantak kumaha kamari tawaran jadi presiden kumaha kieu mau jadi presiden siap nah ingin negara sorangan lah bung di Indonesia ini mah di mana tuh ditutup di monyet kan kalangan minimal raja modnya jadi itu diawi ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat mun maca sholawat sapeting 1000 mun maca zikir sapeting 10.000 mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak lamun sedekah mantap cek Bang Sufyan Suri mah urang ningali kiai babari jasa deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin mere jubah make jubah mah hampang jasa make udeng-udeng hampang jasa abeh dipajar kiai bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng tapi nu sabenerna mah nya boga duit bikin ka fakir miskin beratan make jubah apa beratan sedekah cak kiai ulah teruskeun deui kiai ulah teruskeun eta bahasa ulah moal aing jadi sakitu wae deui ngapa kumaha itu indah jasa di kiai babari jasa ke jubah make sorban kiai bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can anggeus majlis can anggeus pondok pesantren can anggeus ngadaguan ti masyarakat baik ningana tuh pernah dikorbankan iyalah can boga keyakinan anu luhur para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jauh bae ucapan kanjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'ya wa kafa bil yakini jinan wa kafa bil ibadati suglat cukup sebagai penasehat jelema nu maot urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah aing teh geus aya di alam itu aing beulekeun ka sia harada atuh sia dia bakal cara aing ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka ulah seserian atuh mah jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka cak almarhum lain cak kula waizo nu maot kana nasehatan hei anak incu hei masyarakat ulah sembarangan aingnya mah yakin kana neraka aing saya di alam barza sing bener atuh sia cukup nu maot nganasehatan wa kafabil yakini ginan cukup sugih boga yakin lamun ulang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku keyakinan mata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih Yusuf Ma'mar kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin nyaritakeun tentang sugih nyaritakeun tentang pageungan panjang caritana cukup bae yakin di jero hate nomor katiluna kafa bil ibadati sugad cukup sibukkan diri orang pakai ibadah isuk-isuk naon berang setik naon tas dohor naon tas asar naon tas maghrib naon yuk di makom syariat di makom torikoh di makom hakikat geus teu kudu dicaritakeun sibukkan diri ku kalak ngalaksanakeun ibadah
balik deh ke diri orang timimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia barang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia barang saeutik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia dah lohor dunia malah teu salat asar magrib deuk iraha kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Orenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Urang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar raja, wa alamatul raja al iradah, wa alamatul iradah al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum. Kos kitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV orang keur kamana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu kene bohong transaksi dan lain sebagainya kuari mah ngeunah bae orang keur bebelian memantak kiai beuki ka ditu nu boga yakin mah beuki sieun lantaran wa alamatu sidqil yakin tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempat asasieun asarempat asasieun asarempat. Tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam geus jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan, cobaan-cobaan ti Gusti Allah meraih ilmu keyakinan. Itulah begitu datang unikna indah jasa. Itulah para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, salila hirup sing hade ngaraji. Nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian. Ajian mah cenah kiai na geus sae. Ngaraji ibu ka dinya. Sing hade ke datang ngarajian kiai bae. Ajian ulah jauh-jauh ya kurang kena dirinya silahkan rada anu jauh ke mana maksudnya di samping ngebeneran tentang zahir ngebeneran tentang batin ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah ketika orang salat asa jeung Allah ketika orang zikir asa jeung Allah datang ka dinya lah hirup kakarak jadi jelema ngan wa adnan nasib panghandapna bagian kawilayahan urang ngabenerkeun ka ahlina urang tuari kumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-maghfurlah yakni Abu Ya Ardani urang percaya moal pati-pati urang kumpul di dieu mun teu percaya ilmu iman jeung yakin kamari ieu urang dicari ini kula loba jasa undangan ti berbagai pondok pesantren ye Serang Pandeglang Rakas Bitungan kulana hiji dibere sangeut nomor kaduana kula mah dibere embung bae lah ulah ieu terus undangan-undangan haul ulah kitu kene undangan-undangan nu lainnya ka ibu bapak urang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah mudah-mudahan aya dina rahmat Allah di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampura ka para kiai, hampura ka para santri, hampura ka para pedagang, hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu, hampura ka para pemerintah urang babarengan ngeangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika aya hiji lalaki liwat manggihan hiji gedung anu indah jasa bagus na luar biasa barangkali lu di jerona masya Allah aya awewe geul aku bagus udah gelis udah ieu mah
lantaran irung mancung bulu matana bentik batana bureuleuh celina eleh uncal mah insyaallah gadondog sapotong. Aduh luar biasa dideuleu atuh cangkeng nalenggi ya Allah ya Rabbi bitisna ieu bitis ngabuah jantung cek kurang Bandung teh di Cisoka mah pan buah nangka kabeh. Ya Allah ya Rabbi bari gegelehean katingali eta si awewe teh di jero kamar teh poharja semua layak tanding kurang lamun ningali ku ari di dia awewe cak kurang gareulis tetep bae geulis dadamelan Allah barang urang ka Yordan mah ka Yordan ka ditu ya Allah eta awewe nu dibawa ku kurat termasuk aya istri si pejabat kabari keur ka Yordan teh jarore barang di Yordan mah irung marancung dingin Masya Allah barang ka Mesir leuwih gareulis deui bae cak haji mamin dah ya ke mana ya ieu cenah kieu lamun di urang ieu pelayan ieu jadi bintang film sakieu nyana kan bahan di restoran jeung kula ieu di dieu mah jadi pelayan cenah ieu apa orang pindahkeun bae ka Cikupa dan orang urang digali negara batu tapi kan tetep bae geulis bae eueuh nu goreng ciptaan Allah mah dan ieu mah keur carita eta awewe di jero kamar ku pohara-pohara teuing nanya kan nu saha eta pasti aya nu boga aya bapakna coba datangan ka bapakna begitu datang ke bapakna nanyakeun ieu sa atuh anak abdi kira-kira geus kawin tanya lain kira-kira deui insan deuk dikawinkeun mah punun do ieu mah salah sahiji anu ngalamar abis potongan kieu kalau asup nominasi atuh ayo deui tutup saya nu boga abdi geus dikawin acan deuk dikawin ku waduh endek-endek deui ngaranna barang dagang kira-kira ieu mah abdi mun ngalamar geus boga sifatan-sifatan khususon ilaruhi bisa babada lalaki bangsa kieu mah geus henteu teu kapilih kamu akhir cek hiji lalaki nu mantak jana di jero gedong nu mantak jana dihias nu mantak jana ka deuleu glamor berarti cinta dunia aing tandingna zaman harita make kuda nu termahal pakaian kebesaran anu paling mahal mahkota punya na dipake di dieu geus lain cincin di mingguan deui nah gimana cincinna cincin kos kitu bae teu kaasup bener cincin kamu amir banget gitu cincin saja dijadina bae kamu cincin luar biasa arloji urang di urang mah padinya meureunnan Omega Rolex di ditu geus kabeh serba emas kabeh make pedang lagi tina emas bungkus lagi tidak emas segala rupana iya parantina ka kuda lagi pelanana emas kabeh kacamata lagi emas kabeh emas tolong asli emas kurmah kasep pinter gagah seorang pengusaha keayaan anu luar biasa di dulu lagi pohara jas Waalaikumsalam ya putra abdi terus ayah nu gaduh teu acan kira-kira bade dikawinkeun waktu bade salah sahiji anu ngalamar pokona mah kanggo bapak kanggo ujang geus ulah nyarita naon deui ngan deuk ditanya heula tetep ka awewe na kira-kira siap apa henteu mangga awewe anakna udah keluar sasalaman nih di hiji 2 3 4 5 lah ku apa geus teu itu ngalamar ka meng mun satimnu itu nu kuru datang ka nu gendut aya tak ieu mah salah sahiji nu paling beda ieu kira-kira neng siap tah henteu atuh make syarat Pak naon syaratna siap tah henteu nyana eta kabeh hartana nu dipake jang abdi di samping jang abdi nu dipake di lemburna bun boga istana imah jeung perusahaan jang abdi di samping eta deui mun abdi aya nanaon nyana sanggup henteu ngabelaan abdi
sebab karasa ku abdi mah lempang ka mana bae nyunyuitan loba jasa tah ieu kan kumbang-kumbang beusi menghinggap tah siap kan teh aku mah tah wah moal pati-pati kaula ngalamar ka dieu lamun teu siap naon nu dipake ka hayang ku manehanana harta nu aya oh nu diimah istana jeung perusahaan pikeun kabeh termasuk mun aya nu ngaganggu siap tanggung jawab baik sekalipun siap kat awewe tiis asana ngadengin sejuk asana tengah poe ereng-erengan ngadengin bahasa kitu iup perasaan tapi lamun aya lalaki teu sanggup jasa boro-boro dipenta kabeh dipenta cincin 10 gerang dia teu siap keur mendung hareudang sial ka awewe goblok tama di ditu tama dirangkas di Cisoka mah tuh ya tebet dah aya kitu batu siap sok mulai tik ayeuna ya tah kuda ieu tak mahkota ieu kebesaran tinggal make sempak doang nya keunai abdi bah injem bae ti bapak jang urusan ieu mah mangga kabeh dibikeun tuh tanda tangan transaksi perusahaan imah jeung segala rupa kabeh jang neng sebagai mas kawin kasimpulan nama dikawinkeun dibawa balik ka imah kos gitulah jelema boga kayakinan hayang ngameunangkeun hiji awewe naon bae ge dikorbankeun tinu ku kayakinan boro-boro harta boro-boro perusahaan sangkilan dirina ge nyawana andai kata ditembak ngabelaannya lah siap jasa etalah jelema nu boga keyakinan mentak ieu si neng-neng besi aya nu mikahayangkan neng deuleu lain hartana yakinna boga teu yakin lamun teu boga keyakinan ulah ka dituna silok tanggung jawab anakan we tadi teu boga keyakinan ieu contohna teh model beres eta jara rumah tangga geus indah jasa nu kasep jeung nu geulis jeung nu beunghar anu pinuh ku kayakinan kulantaran manehanana boga kayakinan hiji mangsa manehanana ngadengikeun pangajian cek kiai dina pangajian naon hartina Islam tanpa ilmu naon hartina ilmu tanpa iman naon hartina iman tanpa yakin hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wah, panjang ceritana tak kiai. Dasar jelema pinter meureun eta. Si budak teh beres acara datang ke kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan kiai, tina sekian kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan abdi coba bere keyakinan. Ai tanda yakin teh geus kumaha si kiai? Oh, siap itu mas santren heula di dieu. Moal bisa langsung yakin mah mas santren heula. Dicaritaan datang ka subuh kuari. Camat teh mas santren, teu ceuli datang nempel bage ilmu yakin. Bupati teh mas santren, teu ceuli datang ka ilmu yakin. Kiai ge kiai nu sambaranana moal datang ka yakin. Mas santren heula cen. Sabara tahun kumaha kecerdasan Aceh siap aldi rek masantren bebejanya ka pemajikanna neng nu geulis neng balik heula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di kiai anu sabara tahun can karuhan tahunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akang ka neng bae gitu nah itu pangatna anturkeun nya masantren boh ngaji amin batur malap jatun menang di lima bajahnya mah 7 ada cepet mah kudu kiai tolol magahana 7 itu meureun ke Nurjaya jeblak jatun lap jatun kebo tah mah tuh nah ieu jurumia sorok kabeh di Haji Alfiyah we Johar Maknun geus puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot sabul jawame usul fikih naon bae di Haji tafsirna mustalahat tafsir hadis jeung mustalahat hadis jagonya dengan singkat 10 tahun manehanana ngaji istimewa
bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade mulih bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cak guru ilmu naon deui atuh pan sia nek nangan ilmu yakin ieu malah tama ilmu sasemperan kos kitu tapi abdi terlalu lila ieu sebab abdi kan panganten anyar ieu ge hanca geus sabaraha 10 tahun ya. Waduh asal balik di ka asal naon abdi bae mah izinan bae rek nyieun pondok sae atuh ai maksa mah nyieun nya pondok kulantaran pinter istimewa atuh santri loba mimiti kaundang ku tetangga kaundang ku tokoh masyarakat kaundang kablah dieuna kaundang ku pemerintah setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang datang ka guruna waalaikumsalam ya sia ye kumaha perkembangan alhamdulillah mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat bahkan ayeuna mah besok diundang ke pemerintah siapa lain kiai anjing dak anjing ngabur sia anjing siapa kok kitu lain kiai ceritnya kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil nga anjing-anjing ka murid moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa wah dalil Haji Nurjaya eta jakuran mah teu boga nya mah eta bae geus ka mana aja bisa dalil gaya coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha sia nyaho tarif anjing anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi yang hareup hayang tarap di mana digobahkeun indit atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang di mana teu diondang indit atuh anjing tah mah kitu mah sumuhun abdi anjing atuh ayeuna mah deuk babe balik ke abdi deuk masantren deui waduh aing kakarang datang ka anjing burung ieu kaharti mama waduh, kayak gitu mah meren kiai rata-rata anjing, bapak anjing meren. Kakur anjing jadi kiai jadi. Wah, lain menang ridho Allah anjing kosku. Kada dengikeun bae iza du'ya aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heueuh. Sajana anjing di lemur aing ge kitu tah mah. Aing boga ditambah atau nirili aing ku aing diiut bener anjing wah Caki Nurjaya asana aing anjing ya ini kaberehan wah jangan ke santrina balik santri makanya ke 500 balik kunaon nih maman kan jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama ini masantren di waduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di pesantren deui coba aing jadi jelema teh moal sih waalaikumsalam jadi ya anjing abdi ieu neuk pesantren pesantren deui aing murid kita balik kabeh wah nih sia hayang boga ilmu yakin lamun teu dikorbankeun moal yakin atuh abdi bagus santren ya santren deui ngana ngaji khusus ilmu kayaki 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah eueuh nu ngarizkian kecuali Allah eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulunganeun leukis ya nulungan makhluk minta tulung ka makhluk ulah Allah sebab leuwih dekat kecuali Allah angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarisieun Allah ulah can saya sia ulah osok unta enta ulah osok tulang telur iji Allah mengarizkian minta ke Allah mangga gua mah min jabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
mangga kas dari mana laksanakan dipantau ku mama naik jeung teu naik nah maju jeung teu maju nah ini geus balik mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan ti mama sok langsung nyana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat zikir ka Gusti maca sholawat ku kabeneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari baca sholawat ngisi aya gedebgu ka sumur kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin mun haji pendi rada ka sumur goblok sial sial ge rada gambar emang robah ku sial-sialan ya moal ieu mantap dibabawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik ieu hiji kita ulah diopos karung diopos bae sama jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah kalau ditanya ngaji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong bae tuh kumaha ngeusikeun anu cicigan itu bolong mah heo ya raga ka sumur mangkaning sumurna caina sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong ieu mah make semen hese neuk kumaha ge hese bae nyana kurayap karayap ya ieu mah lain kudu naik soraga teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib datang ka isukna deui jam 12 sampai saeuting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplak nah ieu meureun fadl Allah alhamdulillah sebut dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak dosa urang teh ieu mah just sumur yo atuh ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu radag mending urang tutupan ala dikira sumur yo ya ngadeg magero wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong gahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikikeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing teh ditulungan halan ditutupan ae hasan aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek berarti wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Gusti Allah leuwih deukeut batan urat jeung gerong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung tiga yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyanggakeun paeh teh na dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasihan teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun prihatin teh sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarak wiridan jeung dua bae ge aya nu seuseurean sadaqallahul azim timur jaya langsung kieu ka pamajikanna cek aja ka naon seri atuh kan anu seri bola ngomong berikat bulu ieu saya boga yakin kukun ti anak sieun keneh bae sahadunya eta dosa serian anak-anakan dipencet dulu sieun lepat atuh murinjal wae ya Allah eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana kaskara ditu wah iya boga saleter jang poe ieu mah cukup tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing ti kumaha teu boga yakin ngaranna berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah
buah hirup buah henteu kan ka isuk pagi eta nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter itulah jelema-jelema yakin ieu bakeur jaritakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang ku ari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunna ulah napak bae urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nya nam. Nah, ieu mah geus caritana nu di sumur ya. Sakit lagi. Hirup paling. Geus kumaha Allah bae. Tapi masya Allah begitu rieum-rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batuk kertek fadl Allah datang tetep nyana zikir teureun illallah 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 muka set bener ya muka kayak suku kehandap nyana isyarah si suku kikituan muncul kau kadieu cekel nah bener fadl Allah iling ada lain cekel apa jana tak diangkat kaluhur set dari perum-perum nyana barang datang kaluhur blok ya Allah mau atuh aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum masya Allah cak yana mau ngomong kain mana heran coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku urang meng geus dahar tancah adalah haji penyu mah bisa-bisa di imah nya ngobrol jeung meong biasa meng cek pamajikan pan haji barang ngaji jeung ki uji jadi edan salah aing jadi berubah saja balik baunya na di jero hate ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak nulungan aku makhluk anu sok ngarusak naon rahasiana Gusti dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki mun milik mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jong laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur lamun aing baheula kawin jeung hiji awe nu geulis make pameuli sedangkan meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga nama kenal pasti aya pameulina neraka dibeli ku mabok neraka dibeli ku zina neraka dibeli ku maling neraka dibeli ku bohong neraka dibeli ku zalim neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka nu geridit hakikatna bakal meuli neraka nu zina hakikatna bakal meuli neraka nu ngabohong modal hakikatna bakal meuli neraka pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge aing di tengah-tengah manusia meuli neraka aing rek meuli surga Gusti naon pameuli surga jol di benak hati
innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sayyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa innalahumul jannah nyana bakal dibere surga. Tidinya lah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankan pakai syiar agama Allah sabilillah. Awak selalu dikorbankan pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dia teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adaan eta biji celit tetap baiknya nama hiji dua mata lo las dua las tilu las mata lo tekan kenteng. Nah letak keuntungan duniawi nagi saya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawi. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kenyana make kalkulator, pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kajenteng ku kumaha ge pantang mundur datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati istimewa jasa, deui panghebat neangan duit ka bupati, lumantak embung eureun jadi bupati, naik komo jadi gubernur, naik komo jadi presiden mah. Lumantak kurang kamari tawaran jadi presiden, kumaha kieu cenah mau jadi presiden, siap. Karena ini negara sorangan lah, bung di Indonesia ini mah, di mana? Tuh ditutup, di monyet kan. Minimal raja monyet. Kasih duniawi. Nah, ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Ibang Sufyan Suri mah urang ningali kiai babari jasa. Deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin. Mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udeng-udeng hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng. Tapi nu sabenerna mah tah yana boga duit bikin ka fakir miskin. Beratan make jubah apa beratan sedekah? Cak kiai, ulah diteruskan jadi kiai. Ulah teruskan kita bahasa ulah. Mau lain jadi sakit wae deui. Enggak emang kumaha itu. Indah jasa di kiai-kiai. Babari jasa ke jubah pakai sorban kiai. Bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can anggeus, majlis can anggeus, pondok pesantren can anggeus. Ngadaguan ti masyarakat bae, ningana teu pernah dikorbankeun. Ieu lah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh baik ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'yo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati suglat. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing ngeulekeun ka sia, sihara ada atuh sia, ya sia ge bakal cara aing. Ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka cak almarhum lain cak ulah. Waizo nu maot ka nasihatan, hei anak incu, hei masyarakat, ulah sambarangan aingnya mah yakin kana neraka, aing saya di alam barzakh sing bener atuh sia. Cukup nu maot nganasehatan. Wa kafabil yakini ginan, cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku kayakinan. Mata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, tadi nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pegangan panjang ceritanya.
cukup baik yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad, cukup sibukkan diri orang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang setik naon, tas lohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, di makom syariat, di makom torikoh, di makom hakikat, geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkan diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang. Ini miti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Berang setik ngawuduk teu dibayar dunia. Barang setik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia. Das lohor dunia, malah teu salat asar maghrib deuk iraha. Kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Orenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Urang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar-raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm. Ta'allum. Kos kitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi. Hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang deui neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beki kaditu nu boga yakin mah beki sieun lantaran wa alamatu syirkil yakin tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempan asasieun asarempan asasieun asarempan. Tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam geus jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan cobaan-cobaan ti Gusti Allah meraih ilmu keyakinan itulah begitu datang unikna indah jasa. Itulah para jamaah ibu-ibu bapak-bapak salila hirup sing hade ngaraji nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian mah teh kiai na geus sae ngaraji ibu ka dinya sing hade ke datang ngarajian kiai bae ajian ulah jauh-jauh nya kurang keneh dirinya silakeun rada anu jauh ka mana maksudna di samping ngabeneran tentang zahir ngabeneran tentang batin ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep. Ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah, ketika orang salat asa jeung Allah, ketika orang zikir asa jeung Allah. Datang ka dinya lah hirup kakarak jadi jelema. Ngan wa adnan nasib panghandapna bagian kawilayahan urang ngabenerkeun ka ahlina. Urang cuari kukumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-alim al-maghfurlah yakni Abu Ya Ardani. Orang percaya moal pati-pati orang kumpul di dia untuk percaya ilmu iman jeung yakin. Kamari ieu urang dicari ini. Kula loba jasa undangan ti berbagai pondok pesantren ieu. Serang Pandeglang Rakas Bitungan kulana hiji dibere sangeuk, nomor kaduana kula mah dibere embung bae lah. Ulah yu terus undangan-undangan haul ulah kitu kene undangan-undangan nu lainnya ta ieu ibu bapak urang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah mudah-mudahan aya dina rahmat Allah di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampura ka para kiai, hampura ka para santri, hampura ka para pedagang, hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu, hampura ka para pemerintah urang babarengan ngeangan Allah subhanahu